Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih. Al-hadis. Hadirin hadratul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah disyukur ke Allah Subhanahu wa taala di mana urang alhamdulillah dengan ieu tiasa silaturahim deui, tiasa tepang deui walaupun telengkep margi aya anu sip siang, aya anu sip malam ieu teh mah teh. Mudah-mudahan atuh naon nu tos dilaksanakeun ku urang salami ieu dina ibadah boh farduna boh sunnahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Satadana sim kuring nengakeun silaturahim Idul Fitrina ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Shalawatun salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam junjungan urang sadayana Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat insyaallah kalau urang sadaya salaku umatna. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah teu karaos nyarana waktos urang kamari tos ngalangkungan tos ngalaksanakeun ibadah santri saum. Di mana saat saum di dinya nyata urang lebat ayeuna ka sasi Syawal. Di mana luyu kalayan kasawuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatan. Jadi keur anu sarau gitu nya. Baris kenging dua kabagjaan. Anu kahiji inda iftarih. Ini dina waktos iftar. Iftar teh ya dimaknaan ku para ulama dua. Iftar ijmali wa iftar tafsili. Jadi iftar secara umum global, iftar secara ya tadi bagian per bagian. Jadi iftar globalnya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu makna asli nama karena kembali kepada kesucian salah senama. Namun kembali makan itu dina waktu hari-hari dina sabulan tidak boleh makan. Adapun dimaknaan suci kembali kepada kesucian itu nyedak dina salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Ibnu Abbas gitu. Jadi makna asli nama kembali makan pagi gitu. Iftar teh kan futur. Makan siang makan ta'asya. Makan malam tagoda. Jadi orang Arab mah ta'asya makan siang teh pesta. Wah segala aya gitu. Makan pagi mah gitu minum roti korma geus. Harapan menurang begitu. Dan kedua indal liqa'i rabbih. Nah, indal liqa'i rabbih nyaeta kabagian kedua nyaeta baris patepang jeung Rabb Allah. Nah, di dia para ulama macam-macam tafsiranana tentang pertemuan dengan Allah. Pertama pertanyaan iraha tepung jeung Allah gitu. Di mana? Gitu. Ya jawabanana kan sami di akhirat. Tah kata akhirat ieu jadi masalah di wae. Mun urang mah kan sadayana yakin ngartikeun teh akhirat teh engke geus kaburu kiamah. Itu padahal para ulama kan nafsirkeunna macam-macam. Gitu. Naon sababna para ulama di dieu tafsiran bisa berbeda gitu. Ya, jadi pertama orang tadi karena dasar rukun agama. Jadi kan agama aya rukunna, iman aya rukunna, Islam aya rukunna. Dina rukun agama kan di dinya
1 iman 2 Islam 3 ihsan. Tadina ihsan didinya kan naon hartosna ihsan teh gitu. Jadi orang kena beribadah seakan-akan melihat ke Allah atau dilihat ke Allah. Sementara Allah ke baris bertemu jeung Allah teh di akhirat. Tapi nah dina ibadah orang kedah mengumpamakan diri berusaha bertemu jeung Allah atau dilihat ku Allah. Nah, berarti kan dengan saukur di akhirat berarti. Nah, tapi kekeh saur ulama nu sanes tetep akhirat. Kan di akhirat kan pecah deui. Ya. Jadi akhiratnya kan asal kata tina akhir. Gitu. Nah, ayeuna pertanyaanna naha akhir dunia teh lamun lebur kiamah teh saha wae nu baris tepung jeung Allah. Anu baris tepung jeung Allah teh nyaluyu kalian dawuhna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabab diciptakeun alam dunia manusia diturunkeun ka alam dunia teh nggoning ibadah. Nya nu ibadah saha nu ibadah jin jeung manusia oh. Berarti lamun kitu balik deui kana tadi jin jeung manusia berarti nu baris tepung jeung Allah teh. Tadi dinya indal liqa'i rabbi tadinya tetap orang kedah kembali di dia ngamakna-anana balik deui kana rukun tadi lamun orang can paham rukun kaituna ripu matak dina ngalakukeun naon ge urang kudu apal syarat jeung rukun lamun urang ngarti gitu nya kana syarat jeung rukun moal loba teuing heran gitu mereka kamari tarawih itu nya tarawih teh gancang na eta. Nah, tadi ieu mah lambat gitu. Anu gancang tadi dasarna ngan saukur ngudag syarat jeung rukun, sabab sah jeung henteuna lamun cukup syarat jeung rukun. Anu lambat nyantai eta ngudagna fadilah. Keutamaan. Didinya. Kan syarat pokok mah anggar syarat jeung rukun. Tadi dia ayeuna ditarimana cek para ulama dina perdebatanana ditarimana ibadah jin jeung manusia tadi iraha gitu jeung sabab aturan kan dalam dunia teh loba nya aturanana berarti tadi kudu asup Islam kudu Islam. Tah permasalahan dina Islam teh aya rukunna. Naon sababna ayeuna loba misalkeun pertanyaan dina ibadah naon wae. Pertanyaan memeh urang tadi ka nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dina rukun kudu nomor 1 heula. Nyata syahadat. Nah, maka tadi dinempo dina syahadat teh. Supaya naon sababna urang nempo kana syahadat pertama tadi indal liqa'i rabbi syaratan di aya dina syahadat. Lamun syahadat di dieu urang kurang paham maka tadi urang moal nepi-nepi ibadah. Sabab engkena baris ngarti akhirat teh mana sih disebut akhirat teh mana wae gitu. Nah akhirat engke tos lebur kiamah kan didinya. Sedangkan kayak di akhirat kan pertama eusina aya neraka aya surga. Naon hartina neraka secara kesimpulan kan cilaka neraka. Surga kan selamat. Allah nepunganna di mana? Di surga. Oh di tempat keselamatan. Tadi ayeuna balik deui kana syahadat tadi. Syahadat tadi syaratna naon? Urang kudu apa rukunna naon? Syarat sahna syahadat orang sah dianggap orang bersyahadat ke Allah namun secara memenuhi 3 hal ucapan perbuatan hati oh berarti di dia pertanyaan ieu permasalahan mulai keungkap gitu matak tadi awaludini ma'rifatullah awal-awalna agama orang kudu mengenal ke Allah kenal ke Allah kumaha Allah nage gaib kan maka didinya Allah ngahaja nurunkeun agama nurunkeun rasul
maksudna agama didinya mah supaya orang kenal ke Allah. Kenal ke Allah teh hartosna tadi Allah teh lamun urang kenal ke Allah didinya teh urang kudu lihat secara global nah gitu secara zat sifat asma af'al. Sabab urang dina naon oge tetep kana opat hal beda urang kadang-kadang kan teh teu merhatikeun. Padahal ayeuna misalkeun da teh naon lempeng, bengkok, apa buleut, apa pasagi, apa teuas, apa hipuk, dat kan. Karena yang ngaranan dat. Misal, tapi khusus ke Allah tentang masalah dat, dat laisa kamislihi syai'un mal bisa diperkirakan bentuk Allah itu jika kuma mal bisa. Tapi didinya dina sifat orang bisa tahu. Dina asma bisa apal. Dina afalna fungsina kan orang bisa ngerti. Tauhid tadi karena syarat sahna syahadat, orang dianggap mata syahadat lamun memenuhi kriteria pengucapan, perbuatan dan hati. Netepkeun hati. Maka kesimpulan para ulama, oh berarti akhirat teh aya dua. Gitu. Akhirat secara ijmali, akhirat secara tafsili. Syarat nggoning asup kana akhirat ijmali secara umum, engke nyata sorga jeung neraka tadi, namun tadi akhirat urang secara tafsili ge bener nyata akhirat secara tadi nafsi-nafsi secara pribadi-pribadi. Sabab engke kan di pertanyaanana anu rek nepi ka akhirat teh nyata jin jeung manusia. Tah jin jeung manusia ge boga akhirat dina setiap dirina. Jadi lain ngada ukur akhirat secara alam, tapi akhirat secara diri urang sorangan ge aya akhirat. Nah, maka didinya. Berarti di dia urusanan akhirat teh hate. Bener apa henteu? Dicocokkeun ke jeung akhirat secara umum. Gitu carana. Neraka jeung sorga, cilaka jeung ngeunah kan gitu. Cara nafsirkeun para ulama ieu mah. Neraka teh berarti tempat cilaka. Cilaka ngeunah apa henteu? Tah ayeuna balikeun mun urang ngarasa ngeunah jeung teu ngeunah dina naon? Kan dina hate. Paribasa teu ngeunah hate kan. Paribasa nyeri hate, paribasa bunga kan dina hate. Eta kan eta teh geus terjadi sebenarnya dina diri urang sorangan sorga jeung neraka teh geus terjadi. Iraha akhir. Akhirat anger, akhirat ini kan akhir. Sok akhir perbuatan ban berhasil man. Mal aya awal perbuatan, tengah perbuatan berhasil mal aya, kabeh disebut akhirna. Berhasil apa henteu gitu tah. Tempong ke hasil akhir. Dari nak main bola ban ayeuna sanajan geus meunang sebarat 0 can piriwit terakhir bisa keneh sama bisa keneh eleh ban. Dekan beak waktuna. Jadi ieu permasalahanana gitu. Nah, maka indal liqa'i rabbih teh kudu di dua tempat. Anu disebut akhirat tadi. Pertama hate, kedua engke. Keun urusan engke mah. Ayeuna urusan akhirat dina hate urang. Nah, maka naon sababna tadi kan ibadah kudu khusyuk. Tahu khusyuk teh di dia kadang-kadang kan pertanyaanna nah khusyuk karena kalimat nah khusyuk ka Allah. Kalau bana kan khusyuk karena kalimat. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama kan tadinya khusyuk nanti. Padahal khusyuk nama ingatan ke Allah sebenarnya. Menurut lamun ditemporin dalil mah. Karena orang teh ibadah ke Allah seakan-akan melihat atau dilihat. Berarti ingatan orang ke Allah. Walaupun ayeuna maca di alus-alus di kumaha-kumaha aya teh nepikeun urang ka Allah, ingatan urang teh nepi ka Allah manger we teh nepi. Gitu. Nah gitu. Nah, maka naon sababna di dia muncullah ilmu riqat. Muncullah ilmu hikmah. Maka naon sababna ujungna make jeung aya digoyang, aya rumus. Udah kana hate. Tah hate eta teh kudu hirup terus. Jadi ayeuna pertanyaanana gitu nu gampang. Urang kan paribasa sok ngucapkeun la haula wala quwata illa billah. Urang la haula we ayeuna malah.
Kan gitu lolobana mah. Ikan naon ai lahaula teh. Rek tafsir naon sabab dan Nabi Ibrahim mengucapkeun lahaula. Lamun urang teu mengenal ka Allah moal ngarti. Maksudna Nabi Ibrahim mengucapkeun lahaula. Atau dina syahadat la ilaha illallah. Mal ngarti man. Tapi lamun urang ayeuna ngarti paham ke Allah menurut aturan di Al-Qur'an jeung hadis, maka urang baris ngarti naon sababna urang kudu la ilaha illallah. Tiada lagi Tuhan selain Allah. Allah eueuh Tuhan teh saha sih? Kan dina dat moal bisa gitu. Dina sifat ayeuna. Dina asma bisa katempo dina asma, asmaul husna kan dinya aya khaliq. Khaliq Allah nu nyiptakeun. Allah nu ngayakeun sakabehna. Dina sifat wujud Allah aya. Gitu. Berarti ieu sakabehna diayakeun ku Allah kan kapanggih gitu kan di dinya. Oh, berarti urang teh kudu ngeuweuhkeun. Gitu. Eueuh deui nyiptakeun sakabehna eta teh Allah. Gitu. Nah, di dia kan gampang eta komo asup kana hate mah, kana akal pikiran mah. Ibarat kamari ke simkuring kan dina Ramadan pertanyaan simkuring kan hiji ya eta ka jamaah bahwa di Masjid Lebak percaya teh nu ngadegeun bangunan ieu Allah. Lamun urang teu ngarti kana dat sifat asma afal Allah moal percaya. Iraha Allah ngabangun imah, mun ngabangun bumi, mun ngabangun eta walaupun cek beda lah. Percaya. Tapi lamun urang ngarti kana dat sifat asma afal Allah, urang percaya. Yakin ngabangun sakabehna eueuh deui lintang jauh. Tapi tadi urang kudu ngarti dat, sebenarnya dat mah tadi geus jelas lah kudu dipikirkeun sifat aya. Dina sifat kan kabagi opat. Sifat 20 Allah sakabagi opat. Nu kahiji sifat nafsiyah. Nafsiyah teh kesendirian Allah wujud sakitu. Anu kadua salbiah, salbiah teh Allah mah teu bisa disarupaan. Idam bako muhalafatu lil hawadisi yamuhu binafsihi wahdaniyah sakitu. Tah sifat anu selanjutna nyaeta ma'ani. Tah ieu ma'ani jeung ma'nawiyah. Nah, kakak bisa kepikir. Ma'ani kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor. Ma'nawiyah qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Ayo. Ayeuna kan kudrat kuasa. Qadiran kekuasaan. Tadi simkuring pertanyaan percaya teh nyieun bangunan, nyieun speaker, nyieun ieu Allah. Aya pertanyaanna, nyieun kan boga kekuasaan, boga kekuatan. Lamun teu boga kekuatan, gimana? Bisa teu ngalakuan tong borah nyieun bangunan ngangkat batu ge moal bisa. Kan gitu. Oh, berarti tadi kekuatan urang teh ieu teh sabenerna tadi angger kana khaliq ciptaan Allah. Gitu. Allah ngasupkeun sifat namatak tadi dina teori penciptaan Allah kan dina obon urang diajar ilmu hikmah kudu paham karena ajaran-ajaran terus martabat 7 bisa dina torikot ka ajaran martabat 7 kan teu kabeh torikot ngaji ka dinya. Dina torikot Satariyah mungkul si Abdul Muhyi. Pertama, ayeuna urang ahadiyah. Tawujud Allah. Ahadiyah teh Allah hiji-hijina. Ayeuna urang balikeun ka diri urang-urang we ayeuna kieu. Teu cicing. Tangke teh urang teh di dinya teh mesti baris turun kana wahdah. Turun kana wahdah, pindah kana wahdah. Nah, pindah kana wahdah. Sabab tadi urang teh tadi boga beuteung, boga panon, boga ceuli bannya. Otomatis beuteung pang-pang nama aduh hayang dahar. Hayang kan irodah eta teh. Ma'ani turun kana wahdah. Dina wahdah ke turun kana wahidiyah. Naon wahidiyah direncanakeun. Oh, mending nyieun apa mending meuli? Lamun nyieun misalkeun nasi goreng misalkeun, bumbuna naon kudu disiapkeun rencana gitu. Nah, jadi alam perencanaan wahidiyah teh. Kakara kan
karena alam arwah ajam misal dinya kakara dibikin terus gitu urang kan gitu sarua we tadi bidinya nah, maka tadi kudrot irodat pertama kan kerbangunan itu kudu boga kekuasaan kudu boga kahayang katiluna kudu boga ilmu na kanyaho syarat anu paling puncaknya teh hirup eta kan kabeh sifat Allah jadi maksudnya teh sifat Allah Allah ngasupkeun sifatna ka diri urang jadi maksudnya percaya teh nu nyieun ieu teh Allah tadi tina urang nempona tina sifat asma afal Allah ibarat ayeuna we urang nempo dina roti percaya dina roti aya gula jadi ceteangan di malah kapanggih gula geus eueuh tapi aya keneh gulana naonna sifatna sifat gula naon amis kan dina roti dina kue aya didinya nah gitu jadi indaliko irobih teh tadi lah haula asal ti Allah kembalikan ke Allah teh tadi gitu tamun urang tadi geus bisa ngahirupkeun urangnya Allah dina hate urang nah, jadi makanya kan wah urang mah kan sabatas keur dikir kieu we tau geus salat padahal ngaranna Allah Allah teh kudu hirup saneung-neung jadi sehingga orang keredahar ngerasakan Allah ngalakukeun ieu tangis sementara ayeuna loba ingetna loba pohona ingetna mah sakedeung kadang-kadang sakolebat aya keur masalah mungku anu lobana mah gitu padahal eta teh kudu penuhna semakin orang banyak inget ke Allah dina akhirat diri urangnya eta hate kesempatan untuk menikmati bertemu Allah di surga nanti semakin gede. Gitu. Sebab tadi orang kan kudu apal ke Allah. Apal ke Allah kumaha carana teh poe kana Al-Qur'an jeung kana hadis. Dina hadis diucapkeun innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallahu yanduru ila qulubikum. Allah teu nempo kana bentuk rupa jeung wajah jeung pakaian tapi Allah nempo kana hate. Matak tadi naon sababna? Ayeuna urang ge pikirkeun. Da ucapan jeung perbuatanan bisa direka atuh. Matak tadi rukun tadi ayeuna urang asup kana rukun tadi syaratnya ayeuna rukun. Syaratna tadi gitu. Dina salat syaratna gitu. Rukun salat ayeuna rukun ibadah naon wae anu kahiji niat. Tak urang kudu apal perbuatan teh aya 3 aya perbuatan lisan, aya perbuatan badan, aya perbuatan hate. Dina ibadah teh perbuatan badan mana eta dina salat ruku sujud perbuatan badan. Low battery. Please charge. Aduh. Jadi gitu perbuatan lisan perbuatan lisan naon nu dibaca rek di jero hate teh baca jero hate anger we perbuatan lisan da kadenge ku ceulik beda jeung niat tah lamun niat kakara di dinya niat mah perbuatan hate sabab nah perbuatan hate pasok diusapkeun geuningan anger da teh kudu diucapkeun perbuatan hate mah teh kudu diucapkeun ayeuna urang geus rapi geus ieu jelema kabeh geus ngarti oh mun isuk-isuk geus rapi umur 7 tahun nepi ka 18 tahun orek ka sakola. Kan gitu. Tah anu paling hese mah ngajaga niat. Sabab niat teh godaanana wah kadang-kadang samemeh niat geus aya rencana isukan teh rek lalajoh film misalkan. Baheula kecim kuring SD aya ayeuna mah rek alun-alun apa rek ka mana teu apal gitu nya. Tapi supaya kanyahuan ku kolot supaya teka ieu pura-pura we kini sakola kan perbuatan bisa dibohongkeun gitu teh kan teu nya urang teh sadajan najan gaya make seragam oge sabenerna lain teh ka sakola da geus aya paniatan sejen eta tah eta pertama penyakit hate nu kudu disingkirkeun urang rek salat di imah ayeuna ka mana ka masjid misalnya kan kadang-kadang tadi didinya mimiti lamun teu mimiti tengah-tengah kadang-kadang tengah-tengah teh kapangaruhan kieu misalnya komo mun urang-urang dewasa nempo budak beureuna atau nempo nu
rada gaya saeutik kan urang didinya nah dikumahakeun lah gitu. Atawa engke di akhir nu paling ruksak teh di akhir. Nu urang kudu hati-hati. Di akhir teh kadang-kadang kieu gitu. Balik pan misalkan urang tos ngalakueun naon wae. Kan urang-urang kadang-kadang sok teu sadar ngucapkeun ngaleuwih-leuwih gitu. Da ieu tah mantak tadi perbuatan naon sababna kumaha niatna kumaha hatena maksud kumaha niatna mantak tadi urang sarua kumpul di dieu tapi hatena tadi ka mana nya sakitu nu rek katarima da ieu masuk indal liqa'i rabbih teh kudu ti ayeuna urang dijaga dididikna dilatihna mata urang kudu silaturahim ke urang zikir kieu teh terutama ketika etana maka nangke Allah baris nurunkeun naon karimna naon asma'na ka urang asma Allah baris diturunkeun lewat af'alna Rabb maka indal iqi Rabb naon dina asmana Allah karim kemuliaan kemuliaan mana nu yang dimenangkeun kurang na Rahman na Rahim na Malik na Qudus na salam na mukmin gitu terserah di dinya pilih sabab kahayang jelema mah jujur eueuh nu kaluar tina Asmaul Husna nu 88 eueuh gitu pek teangan aya nu kaluar ti 88 kahayang urang hayang salamet hayang rezeki hayang dipiganya kabeh aya di jangan tadi hate urang kudu bener-bener fokus gitu nah ieu ngamokuskeun hana ieu matak tadi cara ngalatihna lamun urang keur ibadah kumaha ge hate mah ulah pareum terus Allah sok cobaan keur maca naon wae ge mata geus arahna mana kan geus diajarkeun dina ilmu thariqah maka insyaallah di dieu mata sim kuring ya sim kuring lamun keur praktek gitu keur praktek terutama mun keur ngubaran apa keur naon lamun maca naon diperhatikeun justru pang-pangna keur maca ayat anu apal da kadang-kadang sok balelo eta teh gitu atau pohok deui gitu pohona teh teu pira atuh saukur sahurup teh tah berarti dina hate aya nu ngahalangan tah ngahalanganna faktor ti luar na faktor ti jero urang kudu apa lamun ieu faktor ti luar model contoh sim kuring pengalaman keur ngalandongan gitu ya aduh udah karasa tuh panas naon oh berarti faktor di luar terus saya diulang mungkin lebih lancar lebih karena hati tenang geus mungkin secara mikiran di cager jeung teu yakin bakal cager sebab tadi hati urang nu menta ka Allah sanajan ayeuna bibir urang maca Yasin gitu ya alus gitu hareupeun jelema nu gering anu kasurupan nah hati cager pertanyaanna hati urangna gitu didinya konsen teu fokus teu kan kadang-kadang kan lolobana mah tadi hatena ka mana atuh keur maca komo lamun barang kasurupan mah diceritan atuh barulah ingat ka Allah atuh gitu jadi didinya tapi angel memang tapi perbuatan ucapan ge dinilai ku Allah gitu kan memang nilainya lebih handap tibatan hate buktina naon Allah moal wakan narima syukur nah hiji jalma lamun kan tadi mereskeun syukur ka papada jelema. Mantak dina Idul Fitri urang mah aneh kan. Kadang-kadang tadi teu apal mana nu wajib mana nu sunah. Gitu. Lagu silaturahimna kan balik gitu. Misalkeun. Padahal silaturahim hukumna wajib. Gitu. Atau ke khutbah gitu. Khutbah kan wajib beda. Sedangkan tadi urang kan dina bulan Ramadan contoh lamun ngalaksanakeun wajib cek Kangjeng Rasul berarti Kangjeng Rasul kan atas kewenangan dia Allah pahala teh dilipatkeun 70 kali lamun wajib. Lamun sunah jadi wajib. Da urang mah loba kene ngamemorekeun wajib di bulan Ramadan. So ayeuna nu wajib teh nyantai pan. Anu sunah, waduh luar biasa. Komo teh sunah-sunah acan mah. Sahur kan gitu. Tung. Puasana henteu misalkan. Salatna henteu ka masjid mah rajin lagu sahur-sahuran gorowokan.
Kan, tapi kan didinya kan permasalahan. Jadi saya permasalahan. Jadi perlu kenal ke Allah. Jadi wajib sakit itu pahalanya, tapi orang kadang-kadang kan tadi mata ngajaga urang keur ibadah teh hese. Komo lamun acarana misalkan acara khutbah. Khutbah teh wajib dina Idul Fitri dina Jumaat teh. Eta pahalana gitu. Eta silaturahimna. Tapi urang kan kadang-kadang kagangguna justru dinya. Itu. Komo kamari mau nya khususnya di Lebak Kuni ayeuna masjid geus teu muat keukeuh hayang di lapang. Aya geus keukeuh hayang di lapang geura anu teu sunah-sunah acan kadang-kadang leuwih lila model kamari punten nya sebenarnya lain ngiritik da geus diomongkeun ka DKM KRW ge. Aku kesamutan teh 2 jam sekalian. Dimungkin geus ngobrol, mulai teh jam 6. Lamun rek aya sambutan teh kumaha. Pokoknya semua mah kemarin geus ngancam punten aya teh ka DKM KRW. Pokoknya lamun Idul Fitri, Idul Adha teh mulai jam 6 sim balik ngayakeun sorangan di handap. Naon sababna di luar, lamun di masjid mah teu naon. Tungtungna naon? Anu wajibna khutbah ditinggalkeun. Kan aya maksudna rek naon kam narek pamer pakaian. Kan di dieu gitu. Jadi loba gitu acara macak pinterna iblis dina salah satu hadis. Iblis swak lah begitu ngadanya Allah nurunkeun Ramadan. Urang goda we cenah Ramadan. Allah teh nurunkeun deui parentah zakat fitrah ngahulang deui wae iblis. Aduh nah ai Allah ni Rahman Rahim teuing ka jelema teh. Goda we engke. Allah nurunkeun deui hadis. Sing saha anu takbir begitu keluar imah nepi ka masjid. Gitu. Nu ngagungkeun asmana Allah dina mulai rutna panon poe dina poean terakhir Ramadan baris dihampura kabeh dosana. Aduh ngahulang dewa ya Allah. Jadi, iblis geus ngahulang dewa, aduh kumaha carana. Ieu Allah teh bager-bager teuing. Nu teu puasa baris dihampura ku ngiluan takbir mungkul. Anu puasana barolong ku zakat fitrah beres. Percuma aing ngaganggu jelema. Nah, akhirnya naon trik terakhir iblis nyeun acara di malam Id, acara nu jiga ibadah pada lain ibadah. Loba keneh di masjid apa loba keneh di luar masjid? Loba keneh takbir apa teu? Oh, ayeuna. Babaledagan petasan itu di dieu lobana. Takbir keliling juga nya. Padahal ujung-ujungna anggar ribut. Macetkeun jalan nyaho batur teu keur mudik. Contoh masalah gitu. Iblis pinter ngagoda. Didinya isukna Idul Fitri. Idul Fitri geus jelas loba nu dilanggarna. Sabab lamun ibadah eta aya terdiri dina salat jeung naon jeung khutbah. Nu penting khutbah kade. Didinya. Ayeuna kan lamun salah sahiji batal eta salah sahiji urang tadi teu meunang naon aduh percuma. Da ieu masalah kan. Tes ayeuna silaturahim. Silaturahim kan mulai beres khotib nepi ka iraha Idul Fitri. Nepi ka adzan maghrib. Kan urang mah kadang-kadang ini heulakeun kuburan daripada jelema. Padahal kuburanna bisa tanggal 2 tanggal 3. Jadi nu hirup heula. Ayeuna mah da geus zaman canggih atuh. Simkuring teh bisa silaturahim ka bapak ibu kan. Nyieun WA. Sok ayeuna mah geus jarang nyieun WA selamat Idul Fitri teh. Beda keur aya zaman HP. Wah kota hese tah harta simkuring zaman HP cicin edit. Rek nyieun selamat Idul Fitri teh kakirimna teh iraha. Nyieun iraha. Ayeuna mah da bari rek ngadadake langsung. Nepi da geus loba aplikasi teh. Tapi justru jarang simkuring diperhatikan. Udah gitu didinya gitu.
Tah eta para sepuh hadirin jadi loba kegiatan urang teh jadi akhirna kuduna panen pahala jadi teu meunang naon. Eta. Da ku sabab tadi urang kan teu udhul silmi kafah teh ya. Teu asup kana Islam kalayan sampurna. Jadi sampurna teh kan cek Allah saur kasauran Rasulullah nu saum bakaris meunang dua kabagjaan. Kabagjaan nu kahiji keur waktu buka, kabagjaan nu kadua bertemu jeung Allah. Nah, urang keur waktu buka bahagiana teh. Idul Fitri jeung bus buka gitu sekali dahar sekali anu kemerkaan. Tong boras salat tarawih salat Isya ge diliwat. Da kemerkaan ban tunu akhirna sare we tibra. Imam lila saeutik rame ban. Teu darek teh tunu kumaha da beudeng seubeuh atuh. Itu. Tim kuring ge didinya. Kan didinya kan. Mantak dina ibadah mah kualifikasinya luar biasa. Jadi ulah nempo teuing kana eta gitu. Tah urang kana inda ilaika rabbi didinya. Matak tadi hadirin, lamun urang tadi ngarti kana inda liqa'i rabbi tadi misalkan urang boga trik metodena made sim kuring imaman tarawih naon gancang sim kuring didebat sah henteu ceuk saha teu sah. Kan gampang we terangkeun ilmuna. Syarat rukunna teu bisa ngomong pan. Da urusan lambat jeung teu mah eta fadilah, fadilah mah tambahan eta mah. Ibarat urang ayeuna dahar hayang ngeunah kan hanya jeung kerupuk jeung asin wae dan tambahan teu rendang. Tambahan naon we cuci mulut. Tah eta fadilah mah eta cuci mulutna sabenerna mah. Kan nu rukun mah sangu udah. Keur urang Indonesia mah sok we bawalan uras 10 dangre can dahar. Kan gitu data didinya gitu. Tapi begitu tadi kan. Eta didinya. Ayeuna masalah misalkan ayeuna dina ibadah sin loba teuing tadi urang ngalanggar aturanna asal hate terus hirup ka Allah. Urang ayeuna rek dahar Allah terus hirup. Komo nepi ka karasa. Nu ngagerakeun teh Allah ieu teh. Ku diri urang teh kedaharna, nginumna, ngomongna. Apa naon ngalakukeun eta. Jadi ibadah. Itu. Dan disebut ibadah teh urang keur ngalakukeun naon inget ka Allah. Gitu. Nah, eta matak hate teh kudu terus hirup. Matak tadi dibimbingan dari dinya. Nah, eta inda liqa'i rabbih teh. Jadi urang baris menang kebahagiaan. Matak tadi lamun urang tadi di dieu urang taekeun cek sim geuning oge. Jadi urang kempel kieu teh naekeun tina makom anu handap, naik kana makom menengah daek ka makom luhur berat kitu nya. Nah, sim geuning bisa nyebutkeun berat dasarna ti mana? Tina kadawuhan Allah geus jelas. Allah nyebutkeun di ayatna ya ayyuhalladzina amanu teu ya ayyuhal mukminun. Beda mukmin jeung amanu beda. Artinya sarua tapi pemaknaanna beda. Amanu ieu ngagunakeun fiil, kata kerja, fiil madhi. Nunjukkeun loba. Tapi tadi jelema anu ngagunakeun fiil mah berarti jelema teh gawe can jadi. Ibarat nyanyi jeung penyanyi kan beda. Ibarat makan jeung pemakan kan beda. Makan mah bisa naon wae, pemakan mah kan misalkan ayeuna harimau pemakan daging ban gitu. Ai makan mah bisa makan naon wae. Berarti lamun mukmin mah artina geus ahli. Geus mantep ai amanu mah diajar keneh. Makana yajid wayang kus iman naik jeung turun da amanu ban. Itu bedana. Jadinya matak urang kedah saling geuing gitu. Tah maka sim kuring di dieu turpunten gitu. Eta kan urang mah kan contoh we dina ngucapkeun pan minal aidin wal faidin pan lolobana mah. Padahal kuduna mah taqabbalallahu minna wa minkum. Jawab taqabbal ya karim. Kan semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu. Minal aidin wal faidin gitu. Semoga kita kembali kepada kesuksesan. Suksesnya kan kudu katarima amal ibadah. Eta. Sebenarnya mah ucapan teh kudu mah taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal. Yang urang ngajawab taqabbal ya karim.
gitu. Kudu nama gitu. Tapi dah di budayaan gitu untuk urang mah minal aidin wal faizin. Nah, jawabnya kayak kumaha coba. Kan eueuh dah. Leuheung anu amin dan uloban mah henteu. Lamun amin mah pas. Minal aidin wal faizin. Amin dina hate we. Insyaallah. Kalau mana mah minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin deui pan mah. Karena udah amin cukup. Nah, jadi orang mah ku Allah diberi sederhana, orang hayang nu panjang kan. Ku Allah diberi panjang, orang hayang ponok. Ada ribet jadinya. Ya sebenarnya mah gitu gitu. Jadi memang dihadirin. Jadi pemahaman para ulama di hiji hal teh loba gitu. Tak termasuk kuring di dia nggak mana karena ihsan. Nah, itu harupina sakitu we heulanya. Jadi mungkin kurang teraskeun karena acara zikrullah. Tangke sim kuringnya lamun liren berarti dirinya ngadoa secara pribadi-pribadi.